Cungin dan itu Cina emang keturunan Cina ya. Mantap lo batu mengemat di Cina ya bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararial jasa ji ayo lu kali wa kadzalika sakumaha jin-jin jeung manusia anu barasiat ieun kasenangannya na papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui matana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah teh ningali masyarakat loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nagehnya na beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'ana sekedar nyayahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'ana wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah nu 5 kali dijual ku aing aduh pusing nya engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cak bupati tenang sama urusanana gak tinggal takol bae ku orang bosna titah mayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuannya na jeung camat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai ku ari merenungnya na aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing yeuna naon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula ku ari mah ngompang-ngompang heula mungkin geus teu ngajawab mah hese itu cenah loba anu di kandangan soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disogok geus main sogok-sogokan no problem sia tah tahan goblok biasa masyaallah ayo terusin merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus ngadaku setan keluar deui jeung babaturanana hei berak geus selesai atuh di ditu encan geus selesai asal aya SPPT teh kudu aya AJB geus ngaran saha jieun Gusti atuh SPPT na geus bae di tanda tangan engke ketika beres atuh nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese-hese
keluar majinan bae geulanan numpang meungpeung hayu bae geulana engke kumaha eta lamun ka ditu atuh bupati teh saya dileungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu yang penting aman bae hayu bae geus cenah oh ya ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana ceurik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikan lagi kak kunaon sih berenang teu kunaon apa rusing bae saeutik keluar deh budak beres kan atuh siapa ih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus adi kawin bae yang 7 emang menang cak Al-Quran ulah ngomong make Al-Quran da duit teh ngaling maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta loba kene geus ulah teh urusan aing teh mangke dia jeung malaikat aing mah wau jeung malaikat setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana ge geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto-na bisaan dan lain-lain sebagainya terus baik ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe we kadzalika bacakeun ieu kipunoli di ditu di pendopo ieu wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuh ku aing sia nuwalli padahal loba lain nyana ge ki tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazlimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazlimun nasa fi tijaratihi as-sarik yazlimun nasa fi sarikatihi as-sultanu yazlimun nasa fi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun keuntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kura gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanana nyokot nu ilegalna ku nyana diteundeunnan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kiai nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kiai ka neraka ulah loba omong kumaha iya at-tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo tama jual beli soal showroom komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu horeng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi sarikati tama jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas fi sultan
Pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultanan, dengan jabatanan. Teu nyaho naon rakyat mah tita ieu hasilna bahwa kadi itu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat, tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha. Jalan di kumaha, duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh. Ambalaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal, di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah. Lain lalagaan. Masyarakat kesulitan teu kudu dagang, cokel perak wae di jalan jual. Rapih kawean. Teu kumaha deui. Pohara jasa, pendapatan APBD Tangerang teh, kitu keneh kota, kitu keneh Serang. Komo urang mun nyaritakeun Banten. Hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang. Emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna. Iya as-sultanu yazlimun nas bi sultan. Masjidna kitu-kitu bae, makamna kitu-kitu bae, kau gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah, deuk kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananan naon atuh eta bae teangan ilmu kesultananan perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan. Geus karasa ku urang. Duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikeun sabaraha. Gecerit rakyat mah. Buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh. Pancena aya pemerintahan, pemerintah teh pan ngurusan rakyat. Kami sebagai buruh di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, baratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak. Pan beuteung kami mah laparnya nama pan naik mobil. Pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikeun deui ka rakyat. Kudu kumaha atuh aing. Jeritan buruh geus teu didengeg. Jeritan fakir miskin, jeritan dan lain-lain sebagainya. Iya horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yadzlimun nas fi sultani. Lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana, kok aya rakyat anu teu dahar. Atuh bere bae tah secuil mah atuh. Teh kadinya. Deuk kumaha atuh. Hantem-hanteman amat. Lamun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan, kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyieunnan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang. Itu harganya